Bray, usum do kamari mari puheuh segala saat sumur sararaat. Ente saat teh sumur kamari? Saat sumur mah tapi da urang mah teh secai. Nah bisa gitu. Pan saat sumur oge. Gua cai ti mana? Pan jaba kusum halodo tarik. Pan urang mah loba takal jamu air di tukang imah. Jadi teh secai. Kalem. Oh jadi ente mah lamun hayang mandi teh heula jamu air terus dipeuretan gitu nepi ka meunang sadreum. Anjay. Kalau di wae ngajawabnya. Balik kayaknya. Rek ka mana euy? Rek meuretan jamu air keur mandi. Git, ai si Emon hirupna geunahnya segala loba sia eta mah. Sarudaon atuh ari aa, da biga sarua jelema sagala loba. Alhamdulillah tuh Git segala loba mah. Tapi ente teh loba naon? Ieu teh loba masalah, loba kahayang. Teu kecumponan teuing. Beda nasib bae situ teh. Aripu geuningan Git mana mah ahli aja. Ini teh. Mang, apal tuh? Apal dong? Yo apal we. Lain mang kieu nya. Apal tuh profesi anu pang tinggina di hiji negara. Budak SDG apal tuh presiden anu kitu mah. Lain mang. Satinggi-tinggina pangkat presiden aya nu leuwih tinggi. Eta tukang cukur. What the fuck? Di mana mimitina tukang cukur pangluhurna ti presiden? Kok ngaco dinya mah? Hanya tukang cukur yang berani megang kepala presiden. Berarti eta pangkat pang tinggina di hiji negara. Abi mah herannya ku iklan na TV. Ngerti kumaha ieu mana Git? Kan lamun iklan sampokan ditemongkeun bukna teh nya. Iklan sabun mandi ditemongkeun keur mandina teh. Ada ikan pembalut, nah gitu baru ngarep-ngarep jadi temongkeun. Baru tidak hudang we sakedeung gitu. Anjing Git mana mana didengikeun ku aing ah. Ini tuh urang mah liur. Ka mana? Bade nungguan iklan pembalut.